Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina pangajaran dinten ayeuna urang diajar ngeunaan guguritan dina pupuh Durma jeung pupuh Mijil. Nah, dina ieu pangajaran dipiharep sangkan hideep bisa ngaregepkeun guguritan secara daria. Guguritan dina pupuh Durma. Mangga diperhatoskeun guguritan dina pupuh Durma sumanget ka sakola. Cara nembangkeunana sapertos kieu. Hayu batur sing sumanget ka sakola, nyuprih elmu pangarti, nyiar pangabisa, sangkan jadi jelema anu elmuna masagi sagala bisa, jadi jalma berbudi, omat ulah kabawa sakaba-kaba, milih sobat taliti, ulah lalawora sabab bisi cilaka, mawa rugi kana diri buntu sakola, lain sobat sejati. Rupina sakitu nu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya kalapatan. Assalamualaikum